Mang Acil Gentra Suara dina acara Dongeng Sunda. Ting ujang mak boro-boro apal panumukanana kakara tembong rigigna ogenan sok-soak mak yeay komo anu geus ngadenge caritaan balarea cenah sentak jeung senghorna teh sieun mak tapi ujang cek nini kenting harita teh bari jeung melong ka belah kulon rentang-rentang anu datang atuh Darman teh reubas gancang nanyakeun ka nini kenting. Kunaon mak aya naon kitu tuh alah nah hata si kasebelaan teh geuning keur diomongkeun teh ngadono rojol datang ka dieu masalah rek minta upet ti eta mah ka emak gerage kitu cek nini kenting. Ari Darman jeung Idon hampir bareng harita teh malikeun awakna bener we kaciri aya nu leumpang ngajugjug ka warung nini kenting dedeganana jarangkung badag nyoren gobang panjang kumisna gerde nama sima jeung dedegan dina lengkah napikasieun jolat nyampeurkeun ka warung nini kenting barang serog ka hareupeun warung geek saurang teh diu anu hiji deui mah langsung nangtung bari suku diangkat ditincakeun kana kursi anu didiukan ku Mang Atu. Ari Mang Atu da memang kakara harita tu nempo aya dua jalma anu ngaku-ngaku jawara teh nu aya di lemur palumbungan kaciri harita semureuwas. Ari jalma anu jangkung badag dengan kencana bari nyekel perah bedog pok ngomong harita teh bari jeung poporongos. Sadiakeun euy hayang dahar yeuh 2 alas tah cukup jeung kula jeung batur kula doh jeung deui siapkeun jeung bekal kula sabulaneun itung-itung bade upeti euy geus lila yeuh can kaburu katagih ka dieu. Ngadengi anu poporongos kitu nini kenting langsung gasik nyadiakeun ka hayang eta jalma bari jeung rarasana mah asa napak asa henteu bakat ning kusoa kasima jeung sieun ku eta jawara. Kitu mohon Aden sumangga mohon antosan sakedap Beureuk kana atuh nini peot ya geuwat bisi diburak balik ku aing lah ieu warung teh jeung ngaguguk mah jadi lebo ku aing kitu cenah galagatna eta dua jalma. Ari Idon kekerot dina hatena teu kuat harita teh nempo kalakuan eta jalma tapi leungeun kencana dicekelan ku Darman bari jeung ngiceupan harita teh Idon surti jarila kadenge eta dua jalma teh nyarita deui. beureuk atuh peot aing geus lapar yeuh kitu cek dua jalma anu datang harita ka warungna nini kenting. Eta dua jalma teh terus rarat-reretkeun uraya di dinya ka Mang Atu ka Biinem ka Darman ogekeun ka Idon. Sanggeus kitu pok anu rada jangkung badag teh nyarita. Ada geus badagna Bari jeung nepak tak-takna Mang Atu keur maeukeur teu tadi keneh ge Mang Atu teh geus soak katambaheuna ditepak tak-takna atuh mani ngadeg-deg Mang Atu teh. kunaon sia bage jaga deg-deg ah moal dilagleg ieu ku aing ogenan paling dipodaran ku aing mah kitu cenah cek anu hiji deui anu ngaran Wajana bari jeung nyekel perah bedog anu dimaksud rek ngaluarkeun bedogna. lamun geus maradangna maju geura marancog atuh aing rudet neuleuna lah. Ari sia lain urang dieu nya Aing gagara neuleuh lain urang dieu nya sia sok ngaku sia aing gagara ngadaleh tah beungeut butut kitu mah. asa karek manggihan euy cek baladna anu katelah sakur melong ka Darman harita teh jeung ka Idon. Ari nu dipelong pok nyarita bari ngasongkeun piring ka si Nini anu boga warung. Ieu mah piringnya bisi dipake ngarobekeun sungut anu keur ngabacot teh pupuguh tah datang tuluy ngabacot bari jeung susumar eueuh hartina bisi mamang hayang apal tawing teh ngahajaeureun di ieu warung teh hayang dahar tapi da dahar ogenan uing mah mayar teh jiga mamang datang poporongos geus kajudi ku uing ge lah mamang daharna teh moal mayar. Ngadenge Darma nyarita kitu wajana nangtung bari jeung serepet harita teh mesat bedogna
bari jeung congo bedog teh aya disaluhureun sirahna Mang Atuh. Ari Idon nempok itu terus nangtung geregeteun hayang nyarita. Pas rek nyarita pisan suku Darma Noel kana suku Idon. Sadaras, kok sa ingusan? Wali-wali siya nyungur kejugain. Kablak pengawasan naon siya teh. Teu apa? Yo, aing, anu ngajaga keamanan di lemur. Ku urang lemur ieu aing di ajenan, di dama-dama, di ugung-ugung, naik ku sia goblok. Ngadenge wajana susumbar. Idon jung nangtung teu sabar manehanan. Gap kana gorengan ulen. Belewar dialungkeun pas pisan harita teh kana sungut sakur anu arek nyarita. Atuh jadi ngosom sakur teh nyaritana. Syah, duit jadian puas. Saha bieu anu maledogkeun goreng uleun ka aing. Cocongah teuing teh sopan. Kurang ajar sia ngaledek. Nyaho aing rek nyarita. Dar ngadon di baledog goreng uleun sia. Lamun jeung gorengan mah lehong. Teu uyahan sia. Cik sakur harita teh kutu kendang. Lamun barang dahar bari diuk, ulah bari nangtung, bisi labas. Kitu cenah Cik Darma. Sakur harita teh nurunkeun sukuna. Ngajengkat ngadeuketan ka Idon. Serepet teu anta parah deui. Eta bedog teh diheumatkeun ka Idon. Anu aya gigireun Darma. Sakilat Darman jeung Idon teh ngalelepkeun awakna. Plos eta bedog teh ngeplos teu keuna kana sasaran. Nempok kitu wajana, celeng luncat ka hareupeun Darman. Sakaligus bedog anu ti tadi geus dicekal teh ngagurilap. Hiu kadeng anu dipimaksud arek nyecer awak Darman. Harita Darman dongko gigireun meja anu aya di hareupeun warung. Sabab kabaca ku maranehna. Yen ieu jalma teh bener-bener hayang ngadu wewesen jeung manehanan. Gorentel. Awak Darman jeung Idon teh ngagorentel kaluareun warung make jurus gulung peusing. Gorentel. Awak Idon jeung Darman teh ngajauhan ti eta warung. Atuh teu anta parah deui. Pas wajana ngaheumatkeun bedog keuna pisan kana meja anu dieusi ku rupa-rupa dahareun. Bro, nanggal pisan. Atuh dagangan nu edina eta meja. Kabeh amuradul. Kakadek ku bedog wajana. Wajana harita teh dua klieu. Nempo musuhna geus aya di satu peungeunana. Gajeleng ngagajeleng kaburuan. Hai, jelema, kumis we tangkatun ka ngajedeg sakade galengan. Malah mah disidik-sidik siga nu ngambang na balungan teh kumis teh. Sok jeung aing lah. Ka dieu lawan aya, maju kabeh lah. Ulah kagok jeung aing mah. Keun Kang lah, urusan cucunguk kieu mah. Keur goreng patu teh tah. Jago kolong deui, jago ranjang wungkul, wani soten ka bikang. Yah, aing ya, jawara ti Campaka. Bisi si hayang apal mah. Aing si Idon Suridon. Anu katelah. Ngadenge susumbarna Idon. Wajana jeung sakur ngentab panas. Asa dilalece ku budak satepak. Hayo sia, goblok sia. Edan sia kai. Ya aing nu katelah si sakur aing teh. Sakur deui. Apa sia? Naon? Saur. Edan sia, aing lain saur, sakur deui. Saha nu nyebut saur? Kurang ajar sia. Peuh teuing. Da ieu balad aing. Anu ngaranna Wajana. Paingan boga wajah tuh. Ngomong naon sia? Hah? Can apa sia? Can apa? Apal? Naon sia? Eta boga wajah. Kurang ajar sia. Nyucung ah. Lain nyucung ah. Pan wajana teh dijieun peso-petok. Tah ari peso-petok teh atuh. Teu beurang digunakeun. Da kalah kaminto teh diasa-asa. Eta wajana tina wajah anu bedan. Wajah anu goreng teh. Kurang ajar sia. Mangga. Beuh sia hayang apal ya.
aing jago. Aing tarik. Ulah yang cari kaca, yang cari ka aing. Gedor ku aing. Aing anu katelah. Tah, ya. Si Sakur jeung si Wajana jawara jago ti Cibanten. Anu geus modara jalma loba. Lain jelema nu kitu mah paling ogenan anu dipodaran teh tumila lain jalma wanian ka mama reungit huma sia wanina teh kabi kang wungkulnya. Waduh. Wah, sia. Bahaya ieu jelema joy. Beli sia. Ngahina ka aing. Ieu badog bisi sia yang apa? Geus sabah ku gati. Jalma-jalma nu dipunuh ku aing. Kurang ajar sia. Dasar jelema lebokeun ajak bodas sia mah. Sakur harita teh jeung Wajana nafsuna harita teh ngagugudu amarah ti kawadahan asa wirang di kolong catang kakara salila di lemur palumbungan aya jalma anu ngahina ka manehanan bari jeung kakara panggih umurna di sanapeun manehanana kasebutna budak kamari sore. Sok warahlah kadinya. Uing arek leyeh-leyeh percaya ka maneh mah. Pira oge tumila nu kitu. Lawan we kadinya. Kuleungeun kenca ogenan paeh nu kitu mah. Cik Darman harita teh bari ngaleos asup deui ka jero warung. Ari nini kenting manempo Darman ka warung tepok nanya bari jeung hari weus-weus. Alayang. Alah, itu kumaha teuing Sujang? Nah, moalna naon? Sagitu jangkung badagna, teuing, sieun nini mah yeuh, bisi eleheun itu Ujang. Sangarana itu teh tunu di luar teh, mama poho ngaranna. Hampura mak, ngaran adi uing teh Idon Suridon. Keun wae lah, urang ngalajuanan we keun sina diwarah, tuman lah jalma kitu mah. Kitu cenah Cik Darma. Oh, jen atuh. Awatos tak kajang Idon. Nah hanya lira ngalawan eta jago-jago teh duh teuing. Sing mah selamat. Kitu teh Ujang. Mas selamat teh urang mana kitu nini? Selamat. Maksud nini teh maklum atuh dan nini teh sieun Ujang. Karunya oge tuh ka batur hidup. Selamat. Oh. Daun pidoana tuh nih lah. Keun we antep pira ogenan tumila ta jeung reungit. Kitu cenah Cik Darman. Atuh beuki ngagugudu gue harita teh amarah Wajana jeung Sakur. Teu anta parah deui, duanana nyerang harita teh ka Idon. Ari Idon anu ti tadi geus taki-taki teh siap narima naon wae serangan anu dilakukeun ku dua jalma anu ngaku jawara ti Cibanten. Sok ek ngadek nu mana? Arek nu hareup? Yeuh, arek anu tukang? Tah, arek anu gigir? Yih. Pilih ku sia. Mana nu kudu dipilih? Anu tonggong esok hehe, anu gigir ciik hihi, anu hareup eudek heuheuy. Aduh ya, kurang ajar ya. Dina wanci kiwari, sakitu rek gelut, sia masih kene hahaleuangan. Kurang ajar sia. Nanaonan kekituan. Apa dina naskahna deuleu? Pah, teuing. Keun bae lah, kumaha uing we anu rek gelut. Nah, riwang teuing nyanyi sungut-sungut uing sorangan. Haleuang uing sorangan. Ulah jadi pusing. Masing-masing we didinya ngalugas bedog dar. Uing arek nyanyi engklak-engklakan mari pilucu pisan jawara edan ngarempug di buruan. Pah, ya. Awas ya. Sakali dia nyanyi sia. Ku aing digedor da pokona mah carehamna. Nanaonan sia teh malinga celengeng kana celi aing sia. Cuman sia teh lain waktuna puguh dari teh dapur karaoke atuh. Kitu cenah Cik Sakur.
Nulus tonjong sia ngaledek aing. Make jeung nyanyi-nyanyi kurang ajar sia teh. Lain cungah deui ieu mah euy. Bener-bener ngaledek ieu mah. Ulah disesakeun ieu mah euy. Cacag walang-walang we ieu mah. Naon sia? Nyebutkeun ka aing walang-walang sia. Sia berarti teu nyaho judul lagu sia. Ada. Awas ya, lamun ngalagu deui awas. Digedor ku aing, rek nyanyi nya sia. Ari ngalagu deui nya. Kapan cek walan sia tapi ya nyebutkeun dicacak di walang-walang. Nya heueuh atuh. Da aya laguna. Awas ya ku aing sakali deui awas ya. Moal henteu pasti deui sia ku aing. Kela. Sa acan gelut. Kieu laguna teh ya. Walang keke makmud, walang ngelange. Aduh, kurang ajar. Aing geus jago aja, hayang nyerang aing. Kitu cek Sakur, amarahna geus teu kabadahan. Ari Idon harita teh malikeun awakna ka wajana jeung ka Sakur. Nampo Idon kitu, wajana jeung Sakur paplong-plong, beri aya rasa gimir dina hatena. Tapi dasar jawara kolong, mung disebut hayang meunang ngabiri. Sakilat, wajana ngahembatkeun bedogna. Kuguri lapan kasinaran ku panon poe anu keur meujeuhna nyorot dina poe eta. Kolepatna bedog anu dicekel ku wajana jeung Sakur nyecer ngababi buta kana awakna Idon. Kolepat gajeleng juralit siat bedog nyecer awak Idon. Ari Idon teu ieu ingka. Kalayan jiga nu santai pisan. Serangan-serangan anu dilakukeun ku lawanna ngan saukur, dihindarkeun ka kenca jeung ka katuhu oge ka handap jeung ka luhur. Dina hiji kasempatan katembong air longkrang pikeun ngasupkeun tonjokan Idon teh. Harita wajana rada ngadayagdan teu miceun kasempatan. Hiuk cebrod kena pisan kana beuteung wajan anu balukarna. Wajana ngajengkang bedogna ngaceleng jauh pisan. Koleang awak wajana teh jika nu dibantingkeun. Bro, niban lemah. Ayah, jadi aing. Kurang ajar. Aduh. Nempo wajana nangkuban. Bari jeung aduh-aduhan, Sakur nyusul nyerang ka Idon. Serangan bedog anu tadi dihubat habit teh. Kurilap, set serepet. Teu puguh teuing jurus. Naon nu dipakena? Harita, Idon nempo lawana kitu kalah kasiri dina hatena. Dasar teh ngaku-ngaku we jawara sia. Na jurus naon nu kitu patut atuh. Asa teu merenah jeung asa kakaramangihan aing mah. Keur nuar tangka cau kitu atawa keur ngagampung eurih. Jawara mamalihan ieu mah yeuh. Hayang we disebut jawara kalakuan tah menta upeti, pungli nu kitu teh tah, menta jatah ka jalma lemah. Kitu cenah. Cek geurentes hate Idon. Sakaligus Idon teh ngasupkeun pereup katuhuna. Ari leungeun kenca newak leungeun Sakur anu keur nyeklan bedog. Bari jeung dieusi ku tanaga sapinuhna. Make jurus gedang baya. Anu ngabalukarkeun lamun kakeunaan ku eta jurus bakal remuk teu bisa walakaya. Hiuk seset kap purilit. Leungeun Sakur tadi purilitkeun ku Idon. Anu balukarna awak Sakur ngadayagdag. Teu anta parah deui. Sakur diketik terus ngaguak pupuringisa. Panas ya. Nyeri atuh, nyeri cenah naonan teh. Madukan teh nyerian. Kitu cenah cek Sakur ngerasa panas leungeunna akibat dipurilitkeun ku Idon, disambung ku teungeulan Idon anu keuna kana mamarasna. Rasakeun sia. Hiat kaptus kociak jengkang. Sakur tengah jengkang. Kia kurang ajar. Awas ya ku aing. Lamun nyanyi deui aduh. Iya. Kitu cenah cek Sakur anu tuluy adug-adugan bari nyekelan dada jeung leungeun. Malah mah kaasup nini kenting hampir soak nempo kayan jalma anu tarung.
Ari Sakur harita tenang karak bengkang berjeng roroesan. Abong jalma jangkung badag, tarik pisan kadenge nate, alah batanang ka asak ragrag. Tenggelan idon tetela karasa. Dina biwir Sakur ngalih getih. Sanggeus dua jalma ngebebengkang, terus idon teh ngadikitan. Gap, leungeun idon teh nyaba ka Sakur. Wah, kudu ngubur jalma ieu mah ya. Kitu harita teh cek idon. Pas keur kitu kadenge, sora ajag babaung ngelebung pisan 2 kali. Gebeg idon teh ngagebeg leuwas, pok ngagerentes dina hatena. Ke. Nah, aya ajag ti beurang. Tara-tara aing mah. Jeung awak aing karasa muringkak deui. Ngadenge anu babaung kitu. Kitu cenah harita teh cek idon, bari ret ka Darman. Hah, teu sakara-kara teh geuning si Jangkar teh nya, kantun we ngaku-ngaku jarawa. Behna mah karek sageprakan ge eueuhna naonan. Mang, wayahna pang neangkeun pupuh lemur di dieu ye. Kuring aya perlu sina diamankeun tah anu garjul teh. Cek Darman nita harita teh ka Mang Atuh. Ari idon sanggeus apal wajana Namru jeung Sakur. Pas dibalikeun teh harita wajana ngomong harosos. Aduh ya, ulah dibawacan aing, ulah dibawacan. Rek tobat kuring mah, moal deui, moal. Kuring mah kekean diajak ku si Sakur, dididak kekean teh. Teu bisa naon, nyaga awak jakung badak rumaca. Eueuh wasana ieu, eueuh kuring mah, eueuh kacida make pisan eta teh. Kitu pok-pokanan. Bari wajana awak nama anger we ngagoler. Can bisa nangtung-nangtung acan. Nempo idon kalah ka terus melong ka wajana. Pok Darman teh nanya. Kumaha Don? Masih kena nyawaan euy. Lamun masih mah tigas we beheungna tah. Cik Darman kadenge harita teh ngagorowok ti warung. Aya kene ngapan juga namanya. 3 soe kitu nya. Ku gobang manehna we nya. Lamun ku bedog kuring malah lebar ka keceretaan getih jelema jahat mah. Kitu cenah cek idon. Atuh ngadenge kitu. Wajana ngayak-yak soak manehanana. Bisi nya idon teh arek nelasan pati manehanana. Ari Sakur can eling keneh wae. Jigana teh manehna mah pangparnana kakeunaan tenggelan idon teh. Ayeuna kacaritakeun Mang Atuh anu dititah ku Darman. Terus harita teh ngaleos ka jalan satapak anu berasna ka jalan kampung. Tilila teh torojol atuh jeung tua kampung datang dibarengan ku sababaraha urang warga anu diajakan ku tua kampung. Barang serog kareupeun warung. Tua kampung olohok mata simeuteun. Sabab nampo jelema anu dipikasieun ku urang salemur teh ayeuna geus ngajaloprak teh daya. Harita beja patema-tema, ear salah lemur, yen anu ngajago di lembur parumbungan teh, geus nalamru kabeh. Malah manu hiji mah geus dirangket, rob anu tadina saeutik teh. Di buruan warung ini kenting pinuh ku jalma anu panasaran hayang apal, sanu geus ngalawana. Kaeta 2 jalma anu sok ngariweukeun lembur. Wah, itu aja jelema anu geus ngalehkeunana. Hei, kasep geuningan jabang ora keneh. Hahaha, ieu dadah. Kitu cenah cek salah sahiji warga anu nempo ka Darman jeung ka idon. Terus rarecok pada ngomongkeun kaayaan harita anu can jelas seseledak hayang nempo anu ngariruh Namru. Keur kitu tua kampung cumarita kabeh anu kerecok teh kawas gangka tinca. Dulur-dulur salembur kadang warga sadesa pribumi istri kali pameget sim kuring ngaraos bingah lan kahutangan budi ku Jang Darman kali Jang Idon. Anjeunna anu parantos ngarengsekeun hiji karudet anu patali kana kajadian-kajadian anu lumangsung di lembur palumbungan. Nya ieu aya cukang jalan lantaran Jang Darman oge Jang Idon anu kabeneran
liwat ka lembur urang. Tah ieu jalma teh sararea ge apa? Anu ngaku-ngaku arek ngamankeun ka lembur urang teh geuning buktina kalah ngaririweuh wungkul. Sim kuring sakali deui ngahaturkeun nuhun ka Jang Darman oge Jang Idon. Saberesna tua kampung nyarita kitu, duanana langsung dibawa harita teh ku tua kampung maksudna merek distorkeun ka balai desa. Sanggeus ngayakeun pamariksaan di balai desa, nya aya katerangan ngeunaan budak Mang Atu anu leungit teh. Nya sanggeus kitu mah ditalungtik di mana ayana. Kapanggih di hiji imah kolot anu dipake bahan panitipan ku wajana jeung ku sakur. Sabaraha minggu ti harita, wajana jeung sakur areling diri hirupna, henteu ngalajur nafsu ngumbar amarah. Manehanana lumrah hirup sakumaha mistina daek tani jeung malawija. Nya ti harita lemur palumbungan teh aman. Sanggeus kitu Darman jeung Idon teh pamitan ka tua kampung. Tua kampung teu bisa ngahalangan. Sok sanajan Darman teh dianeg, pikeun cicing wae saterusna di lemur palumbungan. Tapi Darman teu bisa nyumponan ka hayang tua kampung, sabab manehna ngemban pamaksudan anu utama. Darman jeung Idon harita teh amitan ka warga palumbungan. Malah amitan oge ka Nini Kenting jeung ka Holimah. Holimah harita teh bisa ngarasakeun ku dirina sorangan. Teuing naon anu ngancik dina dirina. Sabab waktu sasalaman jeung Darman, hatena dak dumadak lelenyapan. Asa sumureang jeung hariwang ditinggalkeun ku Darman teh. Kahayang nama bisa milu ngiclik jeung Darman. Nya sanggeus rengse amitan mah ka Mang Atu jeung ka kulawargana oge. Darman jeung Idon nuluykeun deui lalampahanana. Maluru anu geus mateni bapakna jeung ngajadikeun leungitna indung oge adikna. Cag urang teu dihandeuleum hieum geusan sampeureun, urang samitunda dihanjuang siang geusan alaeun, mangsa datang urang sampeur deui. Ayeuna kacaturkeun di hiji lembur, anu katelahna lembur Jajawai. Eta lembur teh paeunteng-eunteng jeung walungan pagar bumi. Aya hiji kulawarga anu tadina eta kulawarga teh kokolot seni ibing katelahna Demang Ahdi. Ari pamajikan Demang Ahdi ngaranna Eyet. Pas dina hiji poe manehna teh keur bubuara di hiji leuweung anu dikurilingan ku walungan pagar bumi. Manuk rame di sarada, kayaning tulung tumpuk, cangkoreh jog-jog jeung sajabana. Ari Demang Ahdi kabeneran pisan ngagarap sawah ku munding. Kadengena teh bari jeung ngahariring, maklum munding geus maranti gawe di sawah. Rang. Dah, rang. Ha, jalu. Mider ya. Wush, mider he. Mider. Wush, ha, mider. Rang, he, rang. Dar, mider, rang. Kitu cenah. Cek Demang Ahdi anu keur ngawuluku di sawah. Jigana teh aya anak munding anu ngadiketan hayang nyusu ka indungna. Harita teh kukucuprakan ka sawah. Eta munding teh jiga teu karasa capeun, dapang rasana digawekeun ku dununganana. Peda sok dibere parab jeung dimandia. Lamun manggih anu rada jero, munding teh sok tangga. Jiga nama beurateun, sakapeung tungkul hulu munding teh. Lamun pas keuna kana sawah anu dee. Kitu jeung kitu we pagawean munding anu keur ngagaru di sawah. Bari dihariringan ku Demang Ahdi. Maklum, senior jeung urut kokolot seni ibing.